Tangkemannya biasa we lah insyaallah aya kadeudeuk seutik-seutik wae malah. Kela ari ayeuna aya kadedeuna teu. Ayeuna mah keikhlasan heula we atuh. Oh, ikhlas heula. Aya teu naon lah ikhlas. Mana eta budak nu kieu teh lihat teuing euy. Bon. Hese sih kana ngalepas bajuna da overall euy ti luhur handap ngahiji. Maklum. Ieu kameramen aduh ampun geus ngablur deui sing panik atuh ieu kameramen. Pantesan kameraman budak leutik. Ya daya pikir. Tuh. Lain maklum lalaki ari asup ka masjid teh sok rada lila. Oh heueuh sih bener. Cik. Komo sabaraha pamajikan mah nya? Sisiga mah jomblo sih. Jomblo. Tinggali di nu beungeutna da. Eta ge aral dan 11 teh da sia teh. Jadi we. Kala. Ai urang teh ieu nyian podcast kita nih insyaallah cenah rencana nama ya dek non lain urutan batur sih lain lagi kan sih dan insyaallah manfaat teman ke orang sebarkeun kan sanes gitu insyaallah gitu. Ya nu penting mah aya pendidikan anaknya. Hanya heueuh da ieu teh karakter teh ieu teh karakter animasi engke mangke aya karakter nu lain urang samulkeun jadi insyaallah di jero podcast urang ke kapayuna mah aya pesan-pesan moral insyaallah jang barudak jang sasa we jang kolot terutama misi jadi kolot teu bener gitu kan insyaallah aya channelna kayak orang judulan lah insyaallah kayak orang undang-undang Ustadz Negara itulah insyaallah rencana mah. Oh nya atuh dah. Kalau om ieu teh saya teh bingung ieu teh ka dieu teh rek naon ieu teh. Ngobrol ieu mah batan nganggur pisan gitu da gawe gitu. Duh ya kamera geus ngeblur deui aing lieur ieu hei. Kameraman sing loba oprek atuh euy aing aral gitu ya dicapluk ku aing ieu. Cicing atuh tong di tuh ngobrol-ngobrol wae atuh. Ih. Kumaha sih orang keur nyieun acara ieu konten. Geus diheureukeun wae. Om dinya teh geus kolot tong loba makan wae. Coplokkeun gara huntu aing jadi geus. Geus opat tinggal. Eta panon rek kaluar geus kana makan. Aduh ripuh aing geus kolot mah duh kolesterol sok naik wae duh. Kumaha ieu teh? Tah aing mah kopi euy. Om podol. Ih sengit teh mah sengit. Sebadak ieu. Kurang oge. Batur ngopi euy. Sok asup deui atuh burung geus kieu beres. Tilisuan kopi-kopi acan nyangan ka hareup aya warung hareup. Eta warkop buka keneh nu di hareup. Sigana mah buka keneh. Apa? Geus lah engke mah bayaranna balik di dieu urang ngemih bareng di ditu lah. Eta we beli mah amplopna tong poho. Kalem engke di keur di. Da urang mah ketang teu butuh ketang amplop mah lah, kenaon amplop mah. Penting mah isina we. Heeh, kabeh ge da aing butuh isina mah amplopna yang naon. Jangan durukan paling ge. Biar lieur runtah unggul di dieu aduh ampun. Terus atuh naon? Tah ceuk namanya ieu ceuk nama sampah teh naon teh? Sampah teh kudu tinu duit ceuk namanya. Jadi moal aya sampah. Jadi moal aya sampah iku duit mah kabeh ge. Atuh ari sampah dinu duit mah atuh kumaha atuh berarti ari sampah beneranna kumaha eta? Heeh, sampahna teuing atuh. Jadi dijieun duit gitu. Heeh, duit. Tah kieu baraya cenah ieu ngomong masalah runtah ieu da urang keur mah sok bahas atulah. Lain keur mah usum hujan ieu di daerah urang teh keur usum hujan ieu teh. Tah alangkah baikna teh atuh micen runtah ulah sembarangan komo diasupkeun ka walungan sagala aduh ampun. Jadi da anu khawatirna mah nu dihandap euy da anu orang-orang luhur gunung mah moal ngaraskeun banjir. Oh, kan di ditu ge sarua. Oh. Majarkeun teh beda ge saeutik cenah. Jamak we saeutik mah tuh. Tah omah tah anu sok micen runtah ka walungan euy ngalieureun batur nu diharana tah. Ai urang ieu urut-urut dialungkeun eta ka walungan matak banjir moal euy. Heeh, ai ududna 2 galon. Nah, ai kuntung hiji 2 mah moal teh jadi matak kan ieu nu geuleuhna teh ieu tah sampah rumah tangga lung we ka walungan pan atuh bau nya mah. Apa teh kamari oge dina YouTube sia nya. Naon deui sih ngomong masalah YouTube ieu. Ada bongana atuh da si YouTube keur rame atuh da. Coba lamun nu ramena nu lain. Kamari oge dina YouTube-nya anu buang sampah sembarangan eta mah sukna teu lila sia. Naon? Lila we. Heuh, naon? Lila da dialungkeun lu. Oh, langsung balik ke gitu. Balik. Gitu tah pemerasannya ieu mah ngabejaan we ieu mah. Ompot ieu ngabejaan cik anu sok micen runtah ka walungan ya kade ieu. Keur mah urang teh Bandung nya terutama na dataran rendah micen runtah sembarangan nya pugu atuh modal si cai teh euy. Kala ompot lamun modal di walungan kumaha? Atuh ulah euy.
pencemaran pencemaran karunya nu nya seueur dihandap atuh Dari Emang usum kene modal di walungan. Eretan uing mah WC. Aya kita ya Aduh, coba tempat mau ampun. modal di walungan kene. Karunya teh teh boga sih. Yuk. Tah. Nengkeun. Lamun YouTube urang geus rame nya Tah, ngasih gitu. duit urang nyin WC di tempat Tah, tempat itu nya. gitu. Bener teh. Tah. Sok atuh sok sup breaker ka dieu sok. Tah, eta teh cita-cita mulia euy mun bisa nu can ieu boga WC. Ulah baka jauh-jauh. Oh, di lembur sarangan nya. nya, Di lembur sarangan di lembur oge sarangan. tetangga urang baheula bandingan nya. Heeh, ayeuna ge loba kene nu di Pacilingan euy watir euy. Segala Om, ada pacelingan teh naon? Pacilingan mah nya teh nyawa anjing. Aduh ampun. Itu paciri tayangan dina Kumaha Google. pacelingan? Cek geura eta buka Google mana Kayak lah, Google. dari di ditu mah teh di mana tinggal morosokeun carana brol we. Udah gampang. Tuh, udah mana mah teh gaul Pacilingan teh nyaho. Aya pancilingan ieu tah pancilingan tarigung. Panggilingan Oh, bro. pacilingan atuh sorry atuh aing teh apal aing. Maklum hirup di kota wing mah teu apal pacilingan. Ngobrol-ngobrol tapi tiga rada ge teh asa harerin kieu. Mundur heutik atuh cik tah. Mana Zoom out. ada lah. Zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Aya laguna di TikTok yang nanti zoom in, zoom out teh aya kenal nih. Aing Di rada edit teh anu aya lagu eta tah zoom in, zoom out. Lain meni narsis gitu atuh ieu teh. Iya, apa Karek asup kamera oge meni. jadi Biasa we atuh tiga urang tuh. mengpeng banget bajret ke narsis gitu aing mah. Tong nu ganteng wae nu narsis teh dah urang ya tuh banget bajret ge kudu aya narsis mah. Oh gitu. Da nama bener anu terkenal teh ngan dua, anu hiji nu pangkasepna. Nah, Kadua tah, heueuh sia si Om. gitu di dunia perfilman ya perfilman masakannya wing ya lamun erek goreng-goreng patut sekalian jadi artis lamun erek ganteng-ganteng sekalian jadi artis ulah nanggung dah nu nanggung mah berat. Anu nanggung mah eta tukang jualan. Oke gitunya pemirsa ya geus rada euleuh aing ngajak wae tadi ya. Kopi heula minta kopi heula. Tingali bibir geus tinggi aing ngomong wae tadi ya. Lain. Kalanya oke Amplop heula. atuh ieu penutupan heula Oh, penutupan atuh. Oke, wargi sadayana terutama wargi-wargi orang-orang Sunda sadayana ieu mah mung saukul banyol. Hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan anu kirang raos kanu manahna masing-masing dihampunten. Da ieu mung saukul banyol, ieu orang-orang mah saukul banyol, ngadamel konten teh mah kanggo banyol we. Heureuy beuleuh nya. Ieu mah Dinu heureuy beunghar nya. dinu aya nu serius nage mangga eta mah mungkin keberuntungan gitu. Anu dinu serius na oge mungkin eta mah keberuntungan ti abdi-abdi ieu da abdi mah teh sakola tuh mang euy. Bohong. SD ge. Bohong. Eta gelar dokter sia. Dokter naon Eta insinyur lain insinyur. cicik atuh. Urang mah SD ge teu tamat mah. Asli SD teu tamat. Lain bohong katang. Tapi boga paket ABC sih kalem gitu jadi hapuntenna ya wargi sadayana ya orang teh da banyol unggul eta da mudah-mudahan wargi-wargi sadayana nu aya dina dina negara orang terutama Indonesia sarehat sadayana mudah-mudahan urang dijauhkeun dinu bala bencana umat ieu akhir tahun ieu da kalarasan di Indonesia mah akhir tahun wae seueur bencana teh Naon di abdi mah bencana teh akhir bulan Bukan dompet apa dompet bencana lah. anu terbaru ya di Cianjur ya di Cianjur kamari aya gempa sabaraha skala Richter 5,6 mohon tapi eta ge lumayan tos dibalik 6,5 Kewe tinggal di YouTube heuh lah kewe tingali eta rumah-rumah loba anu hancur penting mah ngadoa urang mah masjid seueur nu hancur pasantren seueur nu hancur sekolah-sekolah seueur nu hancur tah mudah-mudahan orang doakeun sadayana wargi-wargi Cianjur sadayana sing sarabar sing tabah ieu teh ujian teh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dinu ujian teh aya hikmahna nu ageng pisan mudah-mudahan Kabupaten Cianjur di tangtayungan ku Allah di kapayuna ira jadi usah tuh bener cenah otak tapi eta sepindah-pindah teh ngomong teh da ngarokeun batur mah kudu aya maneh oh nya bener eta kalau mah kudu kabeh oke mudah-mudahan aya donatur-donatur anu siap ngabantu wargi-wargi orang di Cianjur sadayana anu kamusibahan mangga saderek-saderek sadayana anu bade ngabantu seueur LSM atanapi organisasi nu bade kadar itu mangga da aya urang can boganya kayak apaan iki karek nyieun kumaha geus urang arek nyieun LSM oh ieu kemanusiaan engke we kumaha oke deui lah oke oke buat wargi-wargi WC nya tong hilam mungkin nyeun WC buat warga-warga Cianjur nya sadayana sing tabah ieu ujian teh Allah
mudah-mudahan kapayuna langkung sae langkung tambih Amin. rezekina ditambi mudah-mudahan sehat sadayana mudah-mudahan pertolongan Allah saenggalna dangkap ka wajian dosana. Mungkin itu saja. Lagi kayaknya tadi ngomong aduh ampun. Oke, mung sakitu ti abdi podcast ti Ompod sareng ieu sa Babaturan. Mas Bob sareng ieu Om Oded atau kumaha urang manggil naon ieu teh? Nya tuh udah bingung atuh. Ya udahlah ya si beureum lah. Si beureum tah. Si Burhai pokona ya si Burhai tinggal ya. Oke, mudah-mudahan buat semua teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia bahkan di dunia ini bagi yang mau subscribe silahkan subscribe dan tak lupa pula like, komen dan subscribe. Oke, itu saja dari Ompod. Mudah-mudahan hidup kita bahagia selamanya. Amin. Sampai kita menua, kita tetap bahagia. Oke, salam-salam dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap sih teh, geus. Ulah keluar urang mah atukeun cenah eta ada urang mah ada jalan ke kamera geus tadi tuh Ompod Cicing atuh. Ieu amplop nanti uing ieu. Ayo ngilu. Amplop nanti uing. Ngaranna ributnya ayo. Mana amplopna cenah. Ieu ayo tuturkeun urang. Ayo tuturkeun.